Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Bapak Ahmad Soleh anu kusim kuring dipihormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipiheman. Puji syukur urang sanggakeun kanu maha kawasa anu tos ngalimpahkeun rahmatna ka urang sadaya. Alhamdulillah, dina dinten ieu tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara nu judulna Ngawitan ti Ayeuna. Rerencangan anu dipikannya sadaya anu aya di tempat ieu pasti ngagaduhan cita-cita sareng hoyong masa depan anu cerah. Ngagaduhan cita-cita teh penting pisan kanggo urang sadaya sangkan urang sumanget dina ngajalankeun hirup urang. Kumaha cara urang tiasa ngahontal sagala cita-cita eta? Peryogi persiapan anu sae sapertos kerja keras sareng tekad anu kuat. Iraha urang kedah ngawitan ieu teh? Jawabanana ayeuna. Ngahontal cita-cita tiasa dingawitan tina hal-hal sederhana, sapertos maca buku, gugah sateu acan subuh, meresan kamar, sareng ngabantosan sepuh di bumi. Tong hilap oge diajar sing rajin, sareng salat 5 waktu. Kusabab saha urang ayeuna mangrupakeun enteng urang di masa depan. Janten upami urang ngagaduhan kabiasaan anu kurang alus, sareng henteu ngarobi eta bakal terus kabawa dugi ka dewasa. Jalmi anu sukses nyaeta jalmi anu bijaksana dina ngagunakeun waktosna. Nalika urang ngora, urang henteu kedah miceunnan waktos pikeun hal-hal anu ngarugikeun. Ieu mangrupikeun mangsa kanggo urang ngagunakeun waktos pikeun ngasah kamampuan sareng potensi anu paling sae supados urang tiasa janten jalma anu mangpaat pikeun jalma nu lain. Upami urang henteu ngawitan ngarubi diri ti ayeuna, urang bakal kuciwa. Jadi, hayu urang nyiapkeun masa depan ti ayeuna supados jadi jalmi anu sukses jeung mangpaat pikeun nu lain. Sakitu wae biantara ti sim kuring. Mugi-mugi tiasa mangpaat kanggo urang sadayana. Mugia urang sadaya tiasa janten jalmi anu sukses tur mangpaat kanggo nu sanesna. Hapunten bilih ayah kalepatan. Sareng hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.